Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Iza ukimat di mana-mana diadegeun naon as-sholatu sholat. Fala ta'tuha taulah datang anjeun kana itu sholat. Wa antum bari ari aranjeun tas'auna eta anu gagancangan kabeh. Wa tuha sareng kudu datang atawa ngalakonan anjeun kana sholat. Wa antum bari aranjeun kabeh tamsyuna eta anu laleumpang kabeh. Wa sareng eta tetep wajib ka aranjeun as-sakinatu ari tenang. Pama mangka ari waktu adroktum anu manggihan anjeun pasollu takudu salat aranjeun. Wa ma sareng ari waktu fa takum anu lepot ieu mah patimu takudu nyampurnakeun anjeun kabeh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Idza ukimat di mana-mana diadegeun naon as-sholatu sholat pakabir takudu takbir anjeun. Sumakra tuluy maca anjeun makana perkara tayasaro anu gampang ieu mah. Maka sarta anjeun minal Qur'ani nyatana tina Al-Qur'an. Sumarka tuluy ruku anjeun hatta tatmainna sehingga tumaninah anjeun rokian barina anu ruku. Sumarfa tuluy cangkat anjeun hatta ta'tadila sehingga i'tidal anjeun qaiman barina anu ngadeg. Sumasjud tuluy sujud anjeun hatta tatmainna sehingga tumaninah anjeun sajidan barina anu sujud. Sumarfa tuluy cangkat anjeun hatta tatmainna sehingga tumaninah anjeun jalisan barina anu liuk. Sumasjud tuluy sujud anjeun hatta tatmainna sehingga tumaninah anjeun sajidan barina anu sujud. Sumaf'a tuluy migawe anjeun zalika kana itu mazkur di sholatika dina salat anjeun kulliha tegasna sakabehna salat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Idza qurriba di mana-mana dideukeutkeun ila ahadikum ka salah saurang ti antara aranjeun ta'a. Idza qurriba di mana-mana dideukeutkeun ila ahadikum ka salah saurang ti antara aranjeun naon ta'amuhu kadaharanana itu si ahad. Wa fi rijlaihi sareng eta tetep dina dua sukuna itu si ahad teh na'lani ari dua sendal palayanjig tah kudu ngudar ieu si ahad na'laihi kana dua sendalna itu si ahad. Painahu karena sayaktosna itu naz'u arwahu eta ngalegakeun likodamaini kana dua dampal suku. Wahwa sareng ari itu naz'u minas sunnati eta tina sunat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Ya'la an Anasin katampi ti Anas. Idza kathurat di mana-mana loba naun dzunubul abdi pirang-pirang dosana hiji hamba falam yakun sareng teu aya lahu eta tetep pikeun itu si abdu minal amali nyatana tina amal naon ma perkara yukaffiruha anu ngiparatan ieu emma kana dzunub ibtalahu tah nyoba ka ieu si eman atawa si abdu insyaallah Gusti Allah bil huzni ku kasedih liukaffiro karena supaya ngiparatan ieu huznu hak kana dzunub anhu ti itu si abdu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sah Ahmadu Imam Ahmad an Aisyah katampi ti Sayyidah Aisyah. Idza kana di mana-mana bukti naon akhiru zamani akhirna zaman kana tah bukti naon kiwa mudinin nasi harga agama manusia wa dunyahum sareng dunya anak-nas ad-darahi ma eta pirang-pirang dirham wa dananiro sareng pirang-pirang dinar. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani. Idza mata di mana-mana maut sah waladul abdi budakna hiji hamba qala ngadauh sallallahu taala Gusti Allah taala li malaikatihi ka malaikatna Allah qabaltum nah geus ngamaotan aranjeun walada abdi ka anak hamba kami payaquluna teras ngajawab ieu malaikat na'am sumuhum payaqulu teras ngadauh Allah qabaltum nah geus ngamaotan aranjeun kabeh samrota puadihi kana buah hatena ieu abdu payaquluna terus sasauran atawa ngawaler ieu malaikat na'am sumuhun payaqulu teras ngadauh Allah maza qala li abdi maza kana naon qala nyarios saha abdi hamba kami payaquluna teras ngawaler ieu malaikat hamidaka wastarja'aka hamidaka geus muji ieu
abdu ka Gusti was tarja'a sareng maca innalillahi ieu si abdu fayaqulu teras ngadauh saallahu taala Gusti Allah taala ubnu kudu ngabangun aranjeun kabeh li abdi pikeun hamba kami baitan kana hiji gedong fil jannati di surga wasamuhu sareng kudu ngangaranan anjeun kana ieu baitul hamdi kana baitul hamdi rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Tirmidzi Imam Tirmidzi an Abi Musa katampi ti Abi Musa iza mata di mana-mana maut salin sanu manusa in kotoa tah narima pegat naon amaluhu pirang-pirang naon amaluhu amalna ieu si insan ila min salasin kajaba tilu perkara sodakotin jariyatin tegasna sodakoh jariyah au ilmin atawa ilmu yuntafa'u anu dialap mangpaat naon bihi ilmu awaladin atawa budak sholihin anu sholeh yad'u anu ngadoakeun ieu waladun sholihun lahu ka ieu insan rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Muslimun Imam Muslim idza najaa di mana-mana datang bikum ka anjeun naon karbun kabingung au jahdun atawa kapayahan au balaun atawa balai pakulu tah kudu ngomong aranjeun Allahu Rabbuna la syarikalah Allahu ari Allah Rabbuna eta pangeran abdi la syarika teu aya nu ngarajengan lahu eta tetep ka Gusti Allah rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi an Ibni Abbasin katampi ti Ibnu Abbas Paida rokaat tuluy di mana-mana ruku itu si abdu alimathu tah naik ka itu si abdu naon rahmatullahi rahmatna Allah hatta yasjuda sehingga sujud ieu si abdu wasajidu sareng ari anu sujud yasjudu eta sujud ieu si sajid ala qadamayillahi ta'ala di payunan Allah ta'ala fal yas'al tah kudu menta ieu si abdu wal yarghab sareng kudu mikaresep ieu si abdu rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Sa'id bin Mansur an Abi Umar katampi ti Abi Umar mursalan barina mursal iza qara'a di mana-mana maca sa ibnu adama anak Adam hasajadata kana aya sajdah pasajada tuluy sujud ieu ibnu Adam nya tajala tanyingkah sa syaitanu setan ya beki bari ceurik ieu setan ya qulu ngomong ieu setan ya wailahu duh cilaka kami umiro diparentah sa ibnu Adama anak Adam asujuda kana sujud pasajada tuluy sujud ieu ibnu Adam falahu mangka eta tetep pikeun ieu ibnu Adam al jannatu ari surga umirtu sareng diparentah kami kuring bisujudi kana sujud itu tuluy doraka kami fali mangka eta tetep pikeun kami annaru ari neraka rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Muslimun Imam Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah wallahu a'lam bishawab